Halo, Halo, kumaha bos? jadi kieu bos, aing teh euy dengan pagawean menihara rese 2026 teh, ngan heueuh bejana bos teh sok boga proyek teh kitu, loba proyekna ti naon-naon bae aing teh yang ilu digawe bos lah, kumaha benerna bae tuh. Aya pagawean bos. Pagawean mah ya. Anu ieu beh heula anu gampang. Naon bos? Ya ngabarsihan tai manuk aya. Waduh, aing ngurusan teh manuk. Tapi Nah, gede gaji nama bos. gaji lumayan, 350 sapoe. Aing manuk mah sabaraha kandang bos? Manukna ya 40. Manuk naon bae teh? Purukutut, jalak, jeung cakrowo, jeung Hmm. aya hayam saeutik bos. Oh, aing mah cakro warna di bawah tuh bos, kayak geus ngabersihan mah ulah. Ulah eta tunggu imah eta Oh, teh. tong ieu mah. Nya Tuh, aya hiji deui naon? pagawean mah. Naon? Itu kan di Cipangalengan teh di Jenggor. Waduh, Jadi aya ngabutuhkeun. loba jelema merenya. Ngabutuhkeun teh mindahkeun tangkal cau, jukut teh pindahkeuneun. Aing bagian nu kitu aing batur pan bagian nu mirah-mirahkeun teh nu duit yang aing mirahkeun jukut jeung daun. Bisa pindah kenapa? Masih tegor teh nu ayeuna sor teh 2000 genep. Nah, 2000 genep, erek dibabak-babak, erek dibuka, erek dibersihan. Heeh. Mana-mana batasna, mana-mana jang saluran cai. Heeh. Engke dirinya si bos lamun geus nyindahkeun tangkal cau pan ke langsung terjun jang model saluran naon hanteu. Aya lah pagawean mah loba Oh, bos. berarti nya ke aing di bejaan babaturan aing nya. Sugan butuh sare 100 jelema. Kurang lebih sakituan. Jeung Heeh. aya gunung dipindahkeun. Tah aing resep Dengdek kedai mah. aing resep tah bos. Gunung teh kumaha? Di dengdek teh kumaha? Di gunung teh asalna teh panceg. Heeh. Akibat jalan caina hese jadi negor ka pinggir-pinggirna teh. Dengdek berjeng geser henteu. Dengdek geser saeutik. Eta kumaha bisa henteu lamun pindahkeun bos. Yang ke aing mah mau bekok gitu. Kumaha bae heug bae nu penting mah gunung eta panceg deui bos. Ayeuna bos naros lah bos. Eta model abdi pan heueuh kuli nya gunung dengdek jeung geser. Ayo bos bisa ngamalikeun deui hese bos. Tak kumaha lieur. Jadi bisa urangna keur sibuk. Sibuk nguruskeun naon bos? Yang masalah gor, yang Oh. masalah anu micenan tai manuk. Aduh. Terus eta kan watas-watasna teh acan pararuguh di gor teh. Oh, Di muhun gor muhun. kancar kincir bae lah mun kancar kincir mah. Jeung geus ka abdi mampir kadinya bos. Ya sementara dina masalah pagaweannya. Tak gaji bos, gaji mah kumaha pagawean tak. Jadi beda-beda dina masalah micenan tai manuk 350, Heeh. ayam sagala hanteu. Heeh.